الفاتحة. أعوذ بالله. Kami sunawan. Kapan dua kan sunawan. Sami makan kitabnya. Tentang hikmah lah baik. Kurungna baik kan, kurungna nawan. Alima wujud dzikri. Kantonet. Kabeh payunnya gitu. Terus kantoneta. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 117. Alima uninga Allah wujudadi fi kana ayana lemah minka ti anjeun ayyuhal muridu he eling-eling jalma anu ngabogaan himmah usul li anna tokotal basyariyata karena nyana kekuatan bangsa kemanusiaan etala takdiru tekawasaan itu tokotul basyariyah teu bisaeun teu mampu takdiru itu tokotul basyariyah ala dawami tajalli karena mayengna tajalli al ilahi nu bangsa ka pangeran. Pakolala makanya etikeun Allah adadaha kana pirang-pirang hitunganana itu sholat. Bijalil khamsina ya ja'alu ngajadikan Allah al-khamsina kana 50 khamsatan kana 5. Allah teh uninga anjeun teh lemah hartosna sifat bangsa kemanusiaan moal mampu mayeng tajalli ka Allah. Maka ku Allah hitungan ibadahnya bisa etikeun. Kaduana tulina wa alima sareng uninga Allah ihtiyajaka kana butuhna anjeun ila fadlihi kana fadl Allah bi iqbalihi kumadabna Allah alaika ka anjeun wajah wa muwajahatihi jeung tegasna madepna Allah lah ka anjeun
bima kalawan perkara tuhibul dikarsa panjenkan itu mah pakasaro mangka ngalobakeun Allah amdadaha kana pirang-pirang paparina itu sholat. Masih kene ngebahas bab sholat. Sholat fardu teu seueur kan? Sholat fardu hitunganana komo subuh mangan dua banyak kunaon tadi saeutikeun hitungan karena Allah uninga yen sifat kemanusiaan teh teu mampu karena mayengna tajalli ka Allah. So sajero salat anu saeutik akan tajalli sok kaeusian sadaya negara kan atawa kosong ulang rakaat ayat tajalli teh aya kan wah aya cacakan saeutik komo lamun 100 rakaat kan jika nanti ngitung 100 na geus lieur cacakan mah subuh 2 rakaat suganda 2 anteng we rusuh we anggar 2 oge nya ulah tajalli eling ge kosong eta kauning aku Allah. Tak ieu teh saeutikna bilangan ibadah teh eta teh timbul tina rahmaniyah Allah. Timbul tina welas asihna Allah ka abdina sehingga perintah Allah teh teu seueur da Allah uninga nu diparentah teh lemah gitu aja. Mata la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah memerintah teu mampu kan. Ari urang mah kadang-kadang teu mampu besok dipaksa urang kan. Sok dipaksakeun. Allah mah teu maksa kan. Tapi lain berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'ah teh akang sadaekna lain kitu. Jadi dihitung jeung kemampuan. Panari masalah daek mah 2 rakaat ya di daek mah teu bisa digawe teh kan. Lain daek kan mampu teh urang salat 2 rakaat tak kitu. Matak dina amal oge kemampuan urang. Tong ningali batur kan urang mah puna sakumaha tak kitu. Patuh 100 juta sudah mau ke masjid urang ulah mikir 100 juta. Mampuna urang sabaraha tak kitu tos. Kudu rata sarua 100 juta dari adil teh lain rata kan tapi sesuai jeung kemampuan eta adil ngaranna wa syai'in fi mahalihi pernahkeun perkara dina pernahna kahiji tah perintah salat yang teu seueur malah dihitung kumaha perintahna 50 pan pada mau 5 agak migawe 5 dianggap migawe 50 maka tuh disaeutikeun kulantaran naon eta timbul tina Rahman Rahimna Allah. Nah tuluina deui akang tingali wa alimah tiajaka ila fadhihi fakasaro amdadaha Allah teh uninga yang nu ditaklif teh nu diparentah ibadah teh ieu teh nu barutuh hungkul. Kulantaran butuh maka mereka nyaran teh seueur da butuh. Pan urang mah mesti ngapal butuh ge bukan seutik seutik we. Da Allah mah beunghar kan. Jadi mere teh kumaha ka butuh. Gitu. Ieu jalma butuh. Maka dibere ku Allah seueur da butuh padol Allah kajen 2 rakaat salat subuh ge gede ganjaranana. Namun sebabna ku Allah Ta'ala ditempatkan salat subuh dina waktu nu paling barokah sapoe saputing akan pangberkahna waktu saperti peuting pangberkahna dina saperti peuting waktu salat subuh akan matak boro-boro salat subuh salat sunat mame salat subuh lamun hek nepi ka makom majur akan ibadahna
Ya harga ganjaranana lebih gede daripada harga dunia jeung eusina kan. Komo salat subuh maka maka kekasih Allah mal dibales ku Allah di dunia sabab heureun teuing dunyana. Nu rek dipasikeun seueur luar wadana dunia. Pan salih teuing kan. Heureun teuing ponok teuing waktuna. Waktu ponok tempat heureut. Maka engke di akhirat. Geuning sok aya ayeuna di dunia buruhan ladang ibadah eta mah kang ngasaan liyudhiqahu ba'dal ladzi amilu. Ari ngasaan mah ngasaan angeun karasa kuyang teh karasa piring akan satungkul senok. Cik ngasaan 5 piring. Lain ngasaan 5 piring mah kadahar akan. Nu dipasikeun ladang ibadah ka mukminin ayeuna di dunia eta mah saeutik atuh kan. Liyudhiqahu supaya ngasaan nu ageng mah ke di akhirat sebab akhirat mah lega waktuna teu aya tungtungna tak teu aya batas sabab di hadrat Allah mah teu aya batas dunia mah aya batas ya tetep aya batas ngaran di makhluk mah aya batas. Nu teu aya batas mah di Allah, teu aya batas, teu aya zaman di Allah mah. La jihata wala zamana wala fududa di Allah mah. Nah gitu. Bil fathi kalawan patah amdadah jamu madadin jamana lapat madadun pirang-pirang pamasihan pada melansa alit ngan ganjaranana agung. Sabab Allah beunghar mau bisa bayar lamun gede-gede buruhan lamun teu beunghar mah. Jadi akan marintah pada melanana saalit dibayar ganjaranana ku Allah anu sakitu ageungna. Salat 2 rakaat sunat ngumpul komo lamun jeung salat subuhna leuwih gede daripada harga dunia jeung eusina. Mantak cek ahli-ahli Allah mah daripada jalma jadi konglomerat nomor 1 di dunia akan beunghar keneh jalma anu bisa salat subuh berjamaah akan. Lamun apal mah makna hirup akan lantaran teu apal makna hirup akan mah bede keneh boga mobil daripada salat subuh mah. Bener akan atau mana akan buka mobil Mercy jeung salat subuh 2 rakaat cisok. Da teh apal ge harga salat subuh. Salat tarawih ge dina bulan Ramadan aya 1000 kali munggah haji. Lamun aya munggah haji 100 kali masa eutik atuh akan. Eleh ku tarawih mah ngan moal bejakeun waktuna bisa diteangan bahkan. Lamun bejakeun cek abdi tanggal 24 lah akan kesare itu tanggal 1 ke 24 sudah. Padahal mikirna kurang pinter tetep 24 saja mau milu ti mimiti 2 3 4 ari kakra hudang mah kahiji leuwih ka 24. Wah bisa dibobodo Allah kan kakra hudang 24 yang moal hiji kan. Kita bagian. Nah gitu kan. Migawe pagawean seeutik tapi dibayar gede eta ciri beunghar maka Allah teh beunghar nyarane kanu beunghar ulah kanu fakir ya nyarane kami toha nyarane kana duit kanu beunghar nyarane maka itu jadi marentah salit pada melan tapi mayarna seueur eta teh hiji dalil bahwa nu marentah teh beunghar timbul tina welas asih. Nah, akan ciri anu mayar teh bageran, akan berehan welas asih beunghar, gagah harikan eueuh ngalangan. Kan urang marek sorak ke masjid bisa kehalangan ku pamajikan. Bener. 200 juta ya sedekah ke masjid, cek majikan tong loba teuing kuing cenah. Rek beli motor atuh jadi tulus. Allah mah gagah moal bisa ngahalangan. Mula rek mayar 2 rakaat saharga dunya jeung eusina can rek halangan Allah. Gagah Allah teh kan tina ieu hikmah 117 teh urang teh kudu
yakin karena gagahna Allah, beungharna Allah, welas asina Allah, bageranana Allah, gagahna Allah. Lamun orang geus yakin kitu ka Allah akan tangtu akan teh minta tulung ka Allah hungkul sababu tiga Allah panyalira Allah teh jadi amun siga Allah apa mata kasalian Allah teu jadi kumaha Kang minta tulung ka Allah hungkul nyarane ka Allah hungkul nanggeul berharap ka Allah hungkul butuh ka Allah hungkul naon sabna wah nu siga Allah salian Allah mata timbul la ilaha illallah eta dina hate namun dina hate la ilaha illallah kan datang ditekadkeun ti Allah ka mana ngagunakeunana dibalikeun deui di jalan Allah ti Allah ka Allah ya malain usaha menang duit hayang naon aing atuh di kitu mah ti Allah keur aing keur Allah kan ti Allah ka hartina ka Allah teh akan ya ditasurupkeun di jalan Allah tuang urang menang meuli mobil menang asalkan di jalan Allah mun meuli mobil keur ulin eta keur uing rek lain keur Allah kan kartos jadi ciri eueuh la ilaha illallah dina hate maka kumpulna dinul haq dan dina la ilaha illallah nancep makna dina hate maka sok make la ilaha illallah mun makna la ilaha illallah dina hate akan selesai hirup maka naon maksudna kan hate nyaho ka Allah mah selesai hirup dikala kita gagal makrifat hati kepada Allah gagal semuanya hidup kan sakabehna hirup gagal dina nalika hate gagal makrifat ka Allah mata cek Imam Faqih hayang bagjama hate makrifat ka Allah nalika gagal makrifat beunghar teu guna kan turunan mulia teu guna kan pinter teu guna kumu bodoh mana buktina contohkeun akan turunan mulia Kanan putra Nabi ge asup neraka Allah cilaka turunan mulia teu guna akan nalika gagal makrifat maka Allah Kanan teu diaku anakku Nabi Nuh di hadapan Allah teh gara-gara gagal makrifat Iblis akan pinter so sukses dah gagal makrifat ke Allah Iblis dilaknat ku Allah kajen pinter teu guna ilmu teh kan nalika teu makrifat maka Allah maka akan ulah mikir maneh kudu pinter ngarapat jahirum moal bisa akan teu makrifat moal bagja moal contohna Iblis kalah dilaknat ku Allah amal ibadah akan sholat ngaduk-duk sujud nepi ka hidung tarang tapi teu makrifat ka Allah gagal amal teh kan moal makbul komo makjur kan mana contohna akan Abdullah bin Jan'an pamanna Ibu Aisyah lainna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedekahna ka hiji lemur geneup onta sakali nari pan urang masa beca ieu teh ka hiji lemur sedekah teh kan ieu geneup onta tapi kulantaran gagal makrifat sedekahna ria jeung ujub begitu maut ditaroskeun ku Ibu Aisyah ya Rasulullah paman abdi kumaha nasibna dakhalan asup kana neraka tukang sedekah sabab gagal makrifat ieu teh ngaos teh kan ringkes ieu teh ngarah teh paham akan ulah liur ieu teh aya bagja aing sugan duit kalah liur sugan teh lewat duit bisa bagja teh sugan duit liur kah ulah sampai ka kitu makrifat akan hiji contohna tukang amal ibadah gagal makrifat Abdullah bin Jan'an pinter gagal makrifat contohna Iblis laknatullah turunan mulia teu guna contohna Kanan putra Nabi oh mau putra wali malah teu kudu agul turunan
Teguna tadi kagagal makrifat maka. Jadi jalma beunghar kaya raya tapi teu makrifat akan mun neangan harta bari hate teu nyaho Allah akan salah niat. Di mana salah niat? Hartana moal barokah. Di mana harta teu barokah lain ngomean hirup. Ngaruksak hirup. Harta datang lamun teu barokah ngaruksak hirup akan sok akan keur weweg rumah tangga datang harta teu barokah pipisahan dirasokan. Akan getol salat, getol tahajud duha, datang harta teu barokah, eureun salat oge akan pangsiun. Gara-gara naon? Harta teu barokah. Matak ad-dunya mahmudatun mahmudun mafia. Cek Rasul dunia teh kabagi dua, ayat dunia mahmudah, ayat dunia malunah. Dunia mahmudah nu barokah, datang harta ngomean hirup. Jadi hirup beuki bener, aka mun rumah tangga beuki weweg, salat beuki khusyuk, aka gara-gara beunghar, ta eta harta barokah. Tapi lamun harta teu barokah akan mangga sok. Aya nu dipisahan sanes beunghar. Aya tadi mah keur pakir pan kuat rumah tangga teh. Nah, ari geus beunghar, aya nu laporan santri ge ka abdi. Guru, rek eureun rumah tangga teh kunaon? Boga salaki beunghar teuing. Nah, cing batur mah hayang beunghar, ari maneh parek eureun rumah tangga gara-gara salaki beunghar teuing. Udah beuki gelo, beuki beunghar teh balikna ke 3 minggu sakali cing. Teu ingeteun ka abdi, bari datang teh poporongos ka abdi. Mending kana hirup biasa aing daripada riweuh mah kieu jeung. Eta eureun da Kang bener. Sok aya nu teu boga duit rukun, ari geus loba duit. Salakina robah hatena diruksak ku harta nu teu barokah, Kang. Nu tadina ridho boga pamajikan eta teh, ari geus datang harta nu teu barokah mah jadi hayang ganti, bener. Lieur, atuh jadi gujrut rumah tangga, bener aya Kang. Oh, udah kudu dicontohkeun wae Kang mah karena percaya. Lamun abdi ngobrol kitu wae mah teu nyontohkeun lah mah percaya aing bener ajengan teh gitu. Cok urang bukikeun aya na mah Kang. Kudu nyata nyarita mah. Caritaan kieu teh kudu bener teh nyata ieu teh. Aya Kang dina kehidupan kitu aya berarti aya harta teu barokah. Mata cek Rasul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat ku Allah, si dunia dilaknat ku Allah. Dunia nu teu barokah. Pastikeun urang neangan rezeki teh kudu bari nyaho Allah, ngarah niatna bener, hartana barokah. Datang rezeki ngomean hirup, lain ngarusak hirup. Tamat ngaji mah Kang geus dikadihar ka mana deui ya. Mantak semakin dalam mengenal Allah, ilmu semakin ringkas. Kudu bertele-tele kawan jual makun alfiah jadi profesor aja kudu angkat bener modal hirup mah makrifat ka Allah paduli teh pinter komo belegongkang teu makrifat geus mampus kan bala anu bener bukan cita-cita akan lamun bari hate teu makrifat ka Allah loba gagal kan malah gagal we kabeh sabab sindina hasil lagi akibatna gagal kan lamun pitulungna lain datang ki Allah akan so boga cita-cita akan minta tulungna kalian Allah hek hasil istidraj panyumpun akan jadi eta datangna hasilna teh keur ngarusak hirup akan lain keur ngomean hirup akan yang boga ilmu niatna salah geus boga ilmu rusak hirup seperti iblis. Sabuna salah niat tidak dengan ilmu. Mata pastikan dina amal ulah salah. Mata cek Rasul innamal a'malu binniyat. Nah gitu akan. Ieu hate. Mata kalau mau naik diringkeskeun akan gampang hirup mah. Kunaon urang hirup kacau. Kunaon urang hirup sangsara gara-gara hate teu wabuh ka Allah. Kitu akan. Sanggeus teu wabuh ka Allah caranena kalian Allah. Narane kalau fakir, hubungannya kebutuhan saranean kurang atuh. Nah gitu kan, matak dikumpul ke pastikan hirup selalu dina hate makrifat ka Allah. Oke bakal zahir makna la ilaha illallah. Lain diucapkan tulisan.
Ucapan mah teu penting, akan nu penting si la ilaha illallah dina hate. Jim dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mana la ilaha illallah awan hate rusak hirup maka mau cukup di lisan kenungkul. Tapi lamun can bisa gitu ngalisankeun heula, mimitina ngalisankeun lila-lila datang nur Allah, nancep makna la ilaha illallah di hate. Di mana geus la ilaha illallah? Insyaallah ti Allah kaal boga pinter, boga bisa urang malaikat nukuri ieu teh bisa teh ti Allah jeung nu Allah, maka kudu digunakeun di jalan Allah. Ima lain orang pinter di aku kurang aing pinter bohong ke Allah, maka pinter kudu jadi sabab aing hasil kahayang. Pan jadi liur kan? Aya lohan gaya kaya jadi leungit makna la ilaha dina nalika ruksak hate teh nyaho Allah akan dunia kiamat. Sanajan jalan beuki alus gedung bertingkat tapi lamun nu pangeusi ieu dunya geus teu nyaraho Allah ruh dunya maka ruh dunya teh ma'rifatullah. Sok cari cing ku jalma nu palinter di ieu dunya tapi teu nyaho Allah. Malah mah ieu kan engke mah geus akhir zaman dina geus deukeut kiamat kubro maka kiamat gede jalma teh dilanda penyakit pinter otak bodoh hate. Harkina nyaon otak palalinter ngan hate teu nyaho Allah. Kitu aya kan? Teu marifat. Mata cek ahli-ahli Allah intisarul fasadi fil ardi bisa jahlin nasi min ilmin nafi. Kumelarna karusakan di ieu dunya timpul di kalangan manusia kakacauan, alam bencana, manusana parasea akang gara-gara naon eta teh? Gara-gara teu nyaraho Allah hatena. Mata kruh kedamaian mah makrifat ka Allah kan. Dan dijelaskan ku Allah dengan orang teu paham innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ari ayatna mah katalan kibarto dengan makna teu kapaham urang. Mata kalau mun jalma boga duit ningali kolot sangsara tapi hayang mere, ningali jalma anu sangsara tapi hayang ngebantu, patut dipertanyakan imana bener enggak terjawab kan? Namun aslihu baina akhwaikum, lamun bener aya iman. Ya kan, dina nalika makrifat jalma ka Allah timbul kerukunan, kedamaian, sabab aslihu baina akhwaikum. Kesejahteraan kudu sejahtera tapi teu iman moal sejahtera bohongan kan. Rek karasa sejahtera kumaha kan eta mah bohong hungkul katingalina hungkul leusina mah lieur kan. Hirup sagala loba tapi liur hatena mah boro-boro tenang. Boga mobil hiji sieun leungit, 2 sieun, 3 sieun, 100 mah sieun ge 100 kali. Beuki ribu hirup teh kan. Ek sare ge hese begitu tulah urang merek sare kurus can daeuh palingeun dieuh. Paling gampang sare teh. Bohong akan. Da ari tenang hate mah lain ku harta akan. Ari akang menyangka lamun loba harta tentu tenang hate. Lain kang nu tenang mah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Eling ka Allah mata jadi tenang hate. Lamun urang fakir teu tenang hate eta ciri teh eling. Keur mah teu boga duit teu eling deui atuh akan ripuh. Coba eling akan batur ge aya teu boga duit tapi talantrem hirupna sabab naon eling kira-kira mun nu areling para siapa kan moal nu eling moal apa saya nu eling maka apal kewajiban jalma eling mah lain ieu pinter nutut tapi teu ingat kana kewajiban gampang nyalahkeun batur sabab kuing tapi manehna ge teu bisa ngalaksanakeun kewajibanana. Jadi engke di mana dunia rek kiamat jalma pinter nutut hati ya karena kewajiban lamun kabeh geus jalma kitu para sia jalma geus para sia gugrug dunia akan kadamaian akang loba duit tapi pasti aja pamajikan ngeunah kan. Pasti dengan aja kan. Sok ku telah aku akan
Jadi Syekh Paki sesauran ma'rifatullah asababu bisa ada tidak wenteng bener kan? Resap lupa. Hayang bagja dunia akhirat mun kadu putra didik sina nyahoan Allah geus nyaho Allah rek beungar rek paki rek rek pinter baca hirupna kan sabab makrifat ka Allah sabab jama makrifat tahu diri mun fakir kudu kumaha alat nu bener keur fakir ieu mah fakir lah cangking dina beuh lamun urang beungar kudu kumaha jalma anu beungar anu alus teh. Nah gitu kan, lamun marifat mah tahu diri salajan beunghar ngaranna hungkul dalin uing kabeh ti Allah kudu dibalikeun deui ka Allah. Tapi lamun kuring ti Allah tuluy dipake nyukuran ka hayang kuring, rusak hirup kuring tuh. Jadi itu panis baca. Mantak teu kudu jauh-jauh kan. Didik putra sina nyahun hatena ka Allah, geus nyaho hatena ka Allah. Terang fakir atau anak bengar, bodoh atau anak pintar, eta kabeh jadi kekasih Allah. Bengar mulia, fakir mulia, sababnya Allah. Bodoh mulia, mana bodoh mulia? Nu bodoh dek jadi santri kan? Rasul ge sasauran an-nasu ismani al-alimu wal muta'allimu. Jelema anu hebat teh ceuk Allah teh duaan, hiji nu ngajar, kadua nu diajar. Wa ghairuhu mahamajun. Salian ti eta mah halusna. Pintar jadi guru mursyid, bodoh jadi santri sodi, geus kitu. Kabeh ge saralamat kan. Mata nu bodoh ge seueur jadi kekasih Allah. Nu pinter aya nu teu jadi kekasih Allah. Sabab naon teu jadi guru mursyid, dipake ngalaga ilmuna, dipake sombong ka babaturan, dipake nipu kana bodoh ilmuna kan, dipake minteran kana bodoh. Jadi mursyid kan. Ari mursyid teh saha? Guru nu pinter bari ben. Eta guru mursyid sederhana we lah. Ulah ningalan mursyid salapan kan. Hese teuing nu aya we ajengan pinter betan urang, bener betan urang guruan we eta. Isukan geus biak ilmuna mah Allah ngadatangkeun di guru ka urang. Tak kitu kan. Ulah ningalan salapan solihin nasihin arifin bisyariah. Salikin litorikoh tumangi akan cicing we teu diajar atuh leumpug songgurumun. Geus we nu aya pinter betan urang, bener betan urang guruan ku urang isukan mun geus beak ilmuna Allah ngadatangkeun deui panggih deui jeung guru nu leuwih hebat, hargaan guru nu anggeus. Kena-kena geus panggih nu anyar teu ngaku ka nu awal. Sabab anjeun ngarti bahasa guru nu anyar teh gara-gara dibere ilmu guru ka hiji. Kapal mata. Jadi berkesinambungan terus. Kabeh ke guru kudu dihormat urang. Lamun aya murid geus panggih guru nu hebat teu ngarah kana guru nu teu lah eta murid kadib disebut lain murid sadiq. Tarerenya kan ari make makrifat mah ngaos teh kan. Akang teu lieur dengan bagja hirup, teu nyaho Allah aya geus. Lain dengan duit kan. Darjang sing ngangan duit bisa ditu bari teu nyaho Allah. Walah kieu teh. Malah sayang duit dipeunjit bapana. Usaha aing kerikeun maju ngalakuan warisan hese duit itu apa saya maot ka aing turun. So kakang sabab teu nyaho Allah. Salah kan hayang boga budak bagja hirup ku urang kita neangan duit salah rumus kapitalis kamu. Ilmu ge lain kan tapi kudu nyaho mah makrifat ka Allah. Kudu makrifat ka Allah didik putra sina nyahoan Allah geus nyaho Allah pek didik cina neangan duit cina pinter kan. Boro-boro pinter, bodoh ge nyaho Allah mah sangsara hirup. Boro-boro beunghar sanajan fakir ge dicukupkeun hirup ku Allah. Nah sabna nyaho ka Allah. Ari nyaho masuk eling, ari eling mah ya kan jalma eling mah ku Allah taala disimpen dina pertanggungjawaban Allah. Mentak aya nu fakir tapi lancar urusan, aya nu beunghar kulantaran tara eling seuseut urusan. Aya rek dahar ge hese padahal ngiluan beas ngapoe. Lebih ke asar geus 15 tahun ngiruan beas, tapi can bisa dahar, kunaon nyeri huntu. Atawa balas resep neangan duit, teu inget kan dahar geuring lah di magrib teh kan lieur. Teu singeun seueur rezekina, can puguh kan. Aya jaman neangan duit geus loba, manehna maot, akang keur manehna keur saha cik sok eta. Ngeriweuh. Jadi salah rumus akang kade.
rumus ajaran Rasul mah lamun hayang bagja hirup dunia akhirat kudu kenal Allah, makrifat ka Allah. Geus makrifat ka Allah mah nasib makeun bae rek beunghar rek fakir rek bodoh rek pinter. Bodoh-bodoh ge jadi kekasih Allah. Kamu lamun pinter, fakir-fakir ge jadi kekasih Allah. Kamu lamun beunghar, kan gitu. Sanajan turunan teu alus oge, kan ngeri makrifat maka Allah. Nu garoreng ti bapa teh moal tarurun kan moal. Tapi lamun naik teu makrifat ka Allah, turun ti bapana ge. Segala ti bapa teh tarurun. Jadi makrifat mah hitung RO. RO. Sanajan bapana teu bener ke budakna mah asup ke surga. Mana buktina? Saharok Firaun. Seumur hidup jadi bodyguard Firaun, tapi memang turunan itu nasihat teman. Bapakna jadi bodyguard Firaun, budak lagi jadi bodyguard Firaun, kurang teriman ke Nabi Musa, dina tungtung nyawa, jadi kekasih Allah, sok kata. Makrifat akan penting. Lamun turunan awan, akan awan ti turunan mau tarurun ka urang. Sabab aya naon? Aya ma'rifatul RO akan disaring deui moal ndaka. Aya hiji budak bapana tukang tugal akan tapana di leuweung 7 tahun 4 tahun budakna mesantren di abdi cek bapana ieu rek nurunkeun ilmu mung bapak aing mah cenah cepet ilmu kitu mah da bener ieu teh cenah cek bapak bener teh cek abdi mah bener gimana sia nya masalah nu kieu terangkeun kieu ku aing diturunkeun maneh anak laki hiji-hijina moal bapak sok bisi diturunkeun moal nepi ieu ka abdi kabur maot bapana bener teh bisaeun budakna. Tapi lamun hek teu marifat maka Allah akan tarurun nu garoreng diturunan urang. Kade, kita kudu hati-hati urang. Itu ada ari indung bapak teh teko kan ari budak kelas. Maka kudu cek heran teko heran deui ka dina. Ajaran geus aku sekali mah ayeuna pun sangka urang geus asupkeun kana yang mau naon teh guru kursi teh kan. Saya kalau bisa butuh Jawa ya bisa jadi sore kan kata guru musik mah. Kalau sama berkah guru akan kurang mau tinggal terus siap kurang musik. Terus masalah hal seperti itu bisa pahamin dia ya hebat kita jalan ke mana? Kapan tinggal jalan itu ada anak-anak sekarang semangat dengan guru musik kan berbahasa siap guru musik berupa apakah nampak semua musik nah eta pangkatnya kira meninggalnya akan saya dulu dijelaskan menuju makom wali akan perjalanan menuju
banyak dengar lagi. Itu maka ningali saliran itu sekali pertama waktu musik yang ditinggali pertama lebih daripada kepada hancur sama. Kata teman, kami puji soleh juga. Bahwa kita harus sesuai bangun di mana? Mana ya kan? Di masjid, saya bilang rumah, di kami terus, ayo kita tahu waktu berguru coba masih muda, sesudah mulai guru di zaman berguru Muhammad, itu cepat ini masjid, wah masalah dalam goblok ini, ayo jadi teman Islam, terus kita zaman kalau Muhammad bukannya yang turun di mana kan datang cekan di dunia beriman rumpuyuk sujud asli selatan ada hubungan di bulu di lapangan dia mau bujuk maka dia akan bersifat yang ada sentimen lebih daripada itu hormat undangan sekarang fungsi memberi kesalahan istighfar bersama ulama bapak jatuh bersifat yang berlaku misalkan semohon atau sebulan istighfar dua kali terus dengan kenapa tiga merayakan kursi majelis yang melakukan kesempatan dan proses sakit Gusti ubah rumah dosa ulah yang celaka sampai turungan Gusti saya itu akan itu malu api Gusti pada disiksa segala siksa aja kasih kita jangan kasih masuk ke dalam bulan salah satu mana itu itu musim maka lama kurang pada musim akan lebih daripada bagian untuk bapak tapi ada yang telah terdapat sebuah musim ayu anggar yang membuat palu jadi kalau mereka itu keuntungan anak ada dalam itu bapak itu kan bisa jadi orang hebat kalau tahu lulus budaknya kan lulusan jenak lebih daripada itu nah itu kan sebenarnya kan jenak mereka perkara kita amun jauh musik barokah perkara kita amun jauh musik kafe barokah sorana di sorana itu barokah ningali salirana barokah nah naon kita amun jauh musik perkara contohnya sorana acungna pagawean itu tahu di zaman Imam Syafi'i ayat sakti marah kayak Imam Syafi'i turun mungkin marah pemancing kemudian bejaga kalau bangunan haji si Agung jik bejaga di yang baju langsung pakai nomor itu ini yang baju langsung pakai nomor aja Imam Syafi'i terang Syafi'i dan kesesatan di waktu paling umum. Jadi, angan dulu ya, kepercayaan ya. Kalau terkena, baru itu manusia sokok ya. Kesana baru kan. Komo lalu ilmu. Segala berkah. Di tempat pernah didaftar kembali itu akan pada tempat ilmu. Lagi juga barokah maka guru musliman nutaan juga barokah. Jadi ada yang bahasa muslim akan mengatakan jauh kalau barokah. Si dia tidak kawan muslim itu bersandar iman. Tidak so. Nikah Rasulullah ada apa yang terus punya dinamika muslimah. Saling jabatan berarti masuk. So, jadi istri paling hebat.
Satunya kalau dia kalau lihat sini wanita, saya kira bisa dia Allah Jibril. Padahal itu pasal dia kan, karena kesimpulan di pasal tersebut sehingga bisa kita masuk di pasal tersebut. Maka kayak zaman mendengar sedikit di pasal baru jadi firman. Sasabarkan maka guru mursisma berkah satu tentang sholat. Maka kamu yang guru bukan dalam berbagi dia asbab setengah enam berkantor kayak kamu harus wajib wah satu guna yang kalau kita guru dalam tapi yang ada bisa berfungsi apa tumbuh akan memaklumkan yang jauh Allah begitu arti menunjukkan asabul kahfi lantaran tajam dari asabul kahfi bingung kasihkan kira kurangnya teman-teman yang luar terus kasih tahu tunjukkan tajalina mana guru musik ya Allah kita menjadi berat derajat kamu sidang. Jadi tajalina hati Allah guru musik kita menjadi berat derajat kamu sidang. Jadi itu menjelaskan derajat musik kumaha tajalina hati Allah ayat tajalina amal ayat tajalina sifat ayat tajalina pada amal pada mati pada sifat pada kunci pada tidak pada mati. Jadi ayat itu pada kejadian maka tergantung kadang nasib berusaha Allah maka itu dengan derajat apapun sidang. Kira-kira apa? Beliau-beliaunya dengan beliau kita akan mengaku katakan istimewaan dulu maka kita kitab Imam Al-Hanaf Al-Hanbali sasaran kata musuhnya kita pun sambil amal manusia aja bukan demas neangan namun sebabnya tidak wajar dalam masih namun aja dibagikan ke ya lebih baik Allah selesai urusan aja bisa selesaikan sabaran di Tuhan sabar dari kita sabar untuk bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita berdoa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim